Tuh ijam nih si kanten Oke, ular aku udah balik, saya teh susah sih bisa kakerut ke kota ini. Lain buru. Mana masih kan eta ngeuna. Dia pan mana kudu dikieu heula tuh. Nyampe sona minta wah. Luk kurang oge. Mun naon teh ka mana teh mana ngarurusu wae. Akan rek lalajo bola. Ini bararosen main bola mending cicing. Mendingan lalajo YouTube urang sate sureneng. Nyepu deui eta mah nomor 1 atuh. Mun main bola teh level teh aing mah. Naon teh? Mendingan lalajo YouTube Ijah jeung Neneng jeung Cumi Barawak. Ngaranna teh Cumi Barawak Ijah Neneng. oh urang ngapeuting salalajo heueuh. Sok komen-komen kitu Asal atuh maneh. urang besok di komen. Di duluan we di komen mentou teh ah. Mane kosok di lalajo. Komo deui atuh Ijah mah nepi ka isuk urang mah teh sare. Gadangnya. Oh, atuh aing gadang deui atuh sureneng. Lain aing mah aing maneh jeung sayur-sayuran eta bergizi aing lain nu kieu. Nya oh maneh mah jeung si Suredi jeung peuteuy wayahna. Aing mah soalna keur hamil. Itu adil Teh nyaho maneh? Adil hek maneh teh mau daging ayam tuh jang aing. Sia maneh kabelaan ka aing teh. Mana nu loba hayamna urang mah teu boga hayam hiji acan. Hayam kunci mana sama itu. ayam batur. Naon teh maneh mah belana teh ka si Edi we ka aing teu. Udah si Edi nu sok nerean duit Pinter ge. kodek ari aing keur boga kudu bela ka maneh. Ayeuna mah teh hayang da urang mah. Sekak Edi nu sok mere duitna. Ngabobodo we ka beukina teh ngaburaung ka urang si Suredi jeung si Sureneng mah. Ngabongohan we tukangan aing. Sebal. Geus ieu bulu beresan ieu keur eta memang masak. Dulu tinggal bere bari noge. Iya. Buru-buru teuing keweng balik maneh aing masak oge. Ngarurusuhan Lalajo main bola ke sore. Nah, urang mah kagayor ku main bola, urang mendingan aja YouTube. Aing mah urang mah keur ieu kana YouTube urang mah. Tumben biasa da maneh nu panggulana. Iya Aya dong. lalajo main bola. Main bola teh nama ang kumaha nya bosen. Paling kita boga duit mun jang jajan. Duit mah tinggal teh aduh teh ka ieu teh ka wadahan neneng urang mah duit mah loba ieu. Bener loba maneh. Ba duit. Minjem atuh urang. Teh sudi teuing. Tuh kan. Urang mah giliran urang teh minjem hayang mah. kudu mere nginjem ka maneh oge ka urang tara mere. Neneng. Urang mah heuh kamari teh ngagadekeun sawah ieu maneh. Ngagadekeun. Aya nu ngagadekeun meureun. Ai maneh eta gajahan FB maneh meuli naon atuh? Urang mah dibelikeun motor. Anjir sare wae nah atuh biar nginjem duit ka aing. Kan udas duit teh make meuli motor. Papaehan meuli motor si eta mah duit si Edi mah yang beukeun motor sia. Eta teh dibagi dua mah yang aing meureun sia. Ning apa? Ulung apa sakadiekeun sia. Jadi Oh. sia sok bohongan wae ka aing sia. Eta teh duit aing, hak aing, naon maksud maneh? Maneh mah teu hak, maneh mah cuma istri kedua. Aku yang istri pertama. Sarua urang oge atuh aya hak saeutik. Oh, neneng. Nah, dirasa cenah. Netizen ini Ija sama si Sureneng gitu. Ah, si Surenengnya. Si Surija, si Sureneng keur akur Lagi baraya. akur ini lagi mau masak gitu loh. Ini si Sureneng lagi mesek ini. Tapi teu adil baraya. Di abi di pasianu kieu geura cuku si Kang Edi teh ari ijanu Maneh kieu geura. maneh nama geus duitna geus naon ye baraya mending geuleuh. Nih aing teh kurang kumaha ka sia teh Sureneng. Minggus atuh aing teh di dogoran we. Aduh, biasa. Apa beda keur akur ieu teh ulah main nu kieu tah. Ulah we aing heureui teh nya. Sok burukeun bereskeun ieu teh na. Aduh, jeung teh balik di neneng pesona ge. Hok cing cerok lain curang cileung. Atuh Banget dah, aing, cing balik urang ngadak teh. Aya nu komen cenah. Jadi pahili saja. Naon teh? Urang teh jadi salah pamajikanana mah. Aing Oh, tah ieu nya baraya. Ijah teh. Tah ieu Ijah istrina Mang Edi. Ini mah cuma Abi anak mah neneng pemajikan kedua. sanes. Abi mah sekedar naon teh? Non, bisa ngomong baraya. Panggil modal baraya. Dia cuma istri kedua. Aduh, simpenan. aduh, ya Allah. Naon dirasa. Kadenya awewe-nya oma tadi bisi kagayor ku si Sureneng salakina kudu cara rancang. Abi mah nenengnya
istrina Kade Iwan besi digara Gunawan. rodaya ku si sorenenya istri-istrinya anu boga salaki tak kade omah. Ini orangnya berbahaya. Aduh, lain berbahaya. Aduh, hai. Berbahaya si soreneng. Kunja ah. Meh bikin penasaran netizen mana teh? Iyalah. Ih, nan dirasa sok atuh urang masak ieu laparnya. Masak lebar. Mana lapar? Heeh. Yung aya lebar. Lebar cangkangna. Lain lebar waktu mana pakai wae ieu wae ah. Atukeun bae da tarong ngapoe teh soreneng. Sok burukeun. Sok we mendingan urusuh teuing tenang we jeung aing mah teh soreneng.